prosedur operasional. Standar POS, ujian sekolah berstandar nasional digentos kawitan tahun 2020. Ketua BSNP Abdul Mukti netelakeun engke yen anu bakal diterapkeun nyaeta ujian sekolah. Salajengna anggota BSNP Suyanto oge negaskeun yen USBN parantos dileungitkeun. Saur anjeunna sakumaha sakola kedah ngadamel unggal ujian. Lajeng anggota BSNP Bambang Suryadi netelakeun parobahan dina pos UN anu anyar nyarioskeun hal ngeunaan perobihan ujian nasional. Engke ujian nasional bakal janten ujian ulangan. Bambang Suryadi negaskeun yen pamilon ujian nasional bakal diageungan nepi sakola SMP sareng sarimbang.